Gelis anak king jimat lahir jeung batin manggah babarkeun kapalih dia. Bismillahirrohmanirrohim. Sok ngalengkah sasarengan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah. Kasep sok cepengan ieu ku hidap anak king. Subhanallah walhamdulillah. Ngadeg heula sakedapannya sata acan lebet manawi kapalih luhur. Alhamdulillahirabbil alamin. Gelis anak king jimat lahir jeung batin. Dinten ieu sadaya kula wargi hidup aya bager teu aya sanes gelis sejak manjeng doa ka salira sejak ruruat raga badag mersihan badan salira ti ujung dibanjur ku cai kanyaah kaheman kawelas kaasih ti aranjeunna kanggo saksi dina dinten ieu sareng dinten enjing hidup bakal nempatan ieu wawangunan gelis anu parantos disayogikeun ku Sanggarias Arimbi Wedding Organizer kanggo ngalinggihanana kasadaya kulawargina nu gelis diaping dijaring sumangga urang ngabujeng ka ieu patempatan. Bismillahirrohmanirrohim. Sumangga gerak lengkahkeun deui. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Teras mayun kapalih dia gelis. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah. Gelis anak king Neng Dewi jimat lahir jeung batin kadeueuh mama kanyaah bapak geranyoreang nyawang ka alam mangsa anu geus lawas gelis anak king kirang langkung 23 tahun ka tukang hidup masih aya keneh dina kandungan mamah gelis anak king. Gelis anak king mamah ngakandung hidup salapan sasih dina kaayaan loba anu karasa gelis tapi mamah teu aral anak king sumawonan anjeuna ngarasula gelis wancina medal dina dinten harita kaping sakitu mamah ngarasa bagja gelis brole hidup lahir dirawu dipangku dipikawelas dipikaasih lir ibarat nanggeuy endog beberemna gelis Neng gelis Neng gelis putri mama dinten ieu bager geus mangsana ku mamah milepaskeun anak king
Sok sanajan mamahnya ulas asih dede pisan gelis anaking ieu Aisan anu jadi saksi baheula hidup renggubrak ka alam dunia. Di eong-eong gelis, di ais, di pangku, lamun hidup teu anteng ngabarung sinang ieu Aisan jadi ubar gelis. Kiwari ku mamah rek dipegatkeun bager, rek dilepaskeun. Lain mama erek ngantep, lain mama erek tega gelis, tapi rek dijurung laku anaking jigra mandiri gelis, gera diajar rumah tangga anaking gelis. Dina acara ecag Aisan mama sejang ngecagkeun anu gelis. Mudah-mudahan tanggung jawab mama sareng bapak digentos ku caroge hidup nyaeta cep jaja anu bakal di tepian dina rumah tangga dina dinten enjing. Mama mangga gera niatan ku hate anu ikhlas, saikhlas-ikhlasna mama bari sejak ngecagkeun anu gelis. Oge tugas mama parantos rengse ngagedekeun ingkang putri. Bismillahirrohmanirrohim. Mangga mama gera lepaskeun eta Aisan ku mama. Subhanallah walhamdulillah teras dipurageun wae. Kitu oge kasep rai teteh gera pareman eta lilin nu dicepeng ku hidup anaking. Bismillahirrohmanirrohim. Sok gera pareman kasep. Subhanallah walhamdulillah. Anu salajengna mangga mama sareng Agung Calik ngalahun Neng Dewi anu gelis. Sok gelis dilahun ku mamah sareng kurai hidup anaking. Gelis anaking anak mama jimat lahir jeung batin jung gelis didungakeun ku mamah. Lilin parantos dipareman kurai hidup oge hartosna tugas nu janten bapak parantos rengse ngagedekeun ingkang putri. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Gelis anaking Neng Dewi sanajan Aisan geus dipegatkeun tapi kanyaah kaheman kawelas kaasih mama dugi ka iraha wae langgeng mayeng gelis hama pegat anaking. Bisi enjing hidup ditakdirkeun ngajodona ka cep jaja ku Allah Subhanahu wa taala. Hidup tumuwuh kanjeng rahayu nampak darajat kalayan jadi jalma anu berat benghar pepejeh gelis anaking ulah hilap ka kulawargi hidup utamina ka mamah sareng ka bapaknya gelis. Gelis anaking munjung mah ulah ka gunung gelis, mujamah ulah ka sagara, da gunung sok rajen urug, sagara sok rajen saat gelis. Munjung mah kudu ka indung anaking, mujamah kudu ka bapak. Dari indung tunggulna rahayu, bapak tangkalna darajat. Allah Subhanahu wa taala teu sangadeuhkeun kasahawai umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yen sing sahawai umatna anu teu acan kenging pangampura tinu janten ibu kalihiramana mangka babadon Gusti gelis. Gelis anaking ridallahu fi ridha walidaini ihsana.
ridona ibu sinareng bapak insya Allah jantan ridona Gusti Allah anak king. Sekali kabenduna ibu sareng bapak eta oge jantan benduna Gusti Allah neng Dewi. Kumargi kitu bager anak king. Hidup mapag enjing bade nikah. Alhamdulillah mama sareng bapak araya kene bager. Kula wargi hidup sadaya aya kempel di ieu patempatan gelis bagja lahir sinareng batin neng Dewi. Gera hormat tilauhan, gera menta pangampura ka mama jeung ka bapa oge ka sadaya kula wargi. Allah mandar hirup dina rumah tangga aya katinugar rahayu ginanjar keselamatan. Sata acan ngabakti gelis tawiskeun bakti hidup gera lungsur heula anaking kana amparan sinjang anu parantos aya payuneun salira. Sok lungsur gelis sideku mayuna kapayun gelis anaking. Gelis anaking neng Dewi. Ieu sadaya diamparan ku sinjang naon maksadna. Teu aya sanes bager ari sinjang teh dadasar, dadampar. Baheula hidup marang gubrak ka alam dunia teu nyandakna naon gelis iwal diitilaman teh nyaeta ku sinjang anak king. Dadasar ieu dadasar sinjang dina rumah tangga gelis soleh soleha sing runtut raut kalayan hidup pepeje ulah sombong takabur adigung jeung adiguna bager. Ieu dadasar sinjang aya hartosna anak king diawuran ku rupa-rupa kembang aya bodas aya beureum aya koneng aya bungur jeung sajabana. Maksadna yen romantika dina rumah tangga anak king. Yen rumah tangga teh enteng bangga gelis enteng na kumaha dina dinten enjing insyaallah dina hetangan detik hidup bakal sah jantan suami istri sareng si AA. Tapi banggana kumaha rumah tangga teh salawasna kedah diajar wae gelis. Sakola anu panglami-lamina ai rumah tangga teh gelis. Tah mudah-mudahan jodoh hidup salamina nyandak kasinugrahaan ayeuna didorong ku doa ti sadaya kula wargi hidup anaking. Khususna anu dilinggihan ieu aya 7 lapis bager. Hartosna 7 lapis waktu anu bakal kasorang ku hidup dina rumah tangga. Kawit ayeuna dugi kangke jaga oge insyaallah doa ti mamah ti bapak sareng ti sadaya kula wargi hidup bakal nembusna dugi ka langit ka-7. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gelis urang bukaannya ieu lambaran sinjang anu dilinggihan ku hidup ayeuna. Ieu lambaran nu kahiji, ieu nu kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep sareng ieu nu terakhirnya gelis nu ka-7 dicandak juruna simpen dina luhureun dina lahunan nengnya gelis anaking. Sok ayeuna cuang bukaan lambaran anu kahiji. Gelis anaking neng Dewi Rai Teteh lambaran anu kahiji bager lawon bodas boeh lara geraniatan ku hate anu ikhlas hidup sing bersih anaking enjing rumah tangga teh ulah mandang harta bandana ulah mandang kakasepna si AA nya gelis tapi niatan ku hate anu ikhlas hidup sejak ngalaksanakeun parentah Gusti Allah ibadah anu pangsae-saena nyaeta nikah nya gelis anaking. Insyaallah sadaya rupi niat anu sae bakal aya dina karidoan Gusti anu Maha Kawasa. Ta eta hartosna lambaran sinjang anu kahiji gelis. Anu salajengna lambaran anu kadua anaking mangga gera candak juruna.
Nu kadua gelis anaking. Tikawit enjing hidup hirup di alam dunia moal sorangan deui. Tapi bakal masang sareng caroge hidup. Tina suka sinareng dukana. Mudah-mudahan anaking enjing hidup ngajodona kasih aa. Sing rempok jodoh, sing ayam tentrem, runtut raut, sauyunan, aya pamuntang pakewa, lamun aya pacengkadan, cekap rengseken kuduaannya gelis. Ulah ibur ka mamah, atana pika bapaknya neng, cekap kuduaan wae. Tak eta hartosna nu kadua gelis anaking, anu salajenga lambaran nu katilu mangga gera candak gelis anaking. Lambaran anu katilu gelis anaking. Hirup di alam dunia bakal ngahontal kasampurnaan lamun ku ngalangkungan nikah. Jarak anu kabejakeun jajakan bujang wanohan jeung lajang bakal kasampurnakeun teh nyaeta ku ngalangkungan nikah gelis anaking. Tah nikahna hidap kasih aa insyaallah gelis bakal lemukakeun lawang anu pangsae-saena anu pangsampurna-sampurnana eta anu katilu gelis anaking. Anu salajengna anu kaopat gelis mangga dicandak juruna sabada dirahpalan gelis anaking kacaroge pepeje hidup kudu turut patuh kumawula bager sabab ari caroge teh palaki rabina alam dunia gelis jung gelis gera tuturkeun salaki hidup neng bade dicandak ka opat malhab ka kaler ka kidul kawetan ka kulon neng dewi kedah ikhlas ridho nuturkeun caroge hidupnya gelis neng kedah ikhlas bade diajak ka mana wae ku si aanya neng sing ikhlas sing ridho insyaallah Gusti Allah bakal nang tayungan anaking. Anu salajengna lambaran anu kalima gelis anaking. Gelis anaking urang salaku umat Islam pepejeh ulah ngadadalekeun salat anu 5 waktu anaking. Teteh nitip ka hidupnya gelis neng dewi nuju di mana wae nuju kumaha wae tos waktosna salat mah teteh nitip ulah didadalekeunnya gelis. Somat jaga lamun hidup mulang ke alam kasucian anu pangheulana dihetang teh nyaeta amalan salatna gelis. Kukituna teteh nitip sekali deui ka hidup bade di mana wae nuju kumaha wae tos waktosna salat mah pepejeh ulah didadalekeunnya gelis. Tah eta anu kalima salajengna anu kagenep gelis anaking mangga gera canda. Anu kagenep gelis anaking mudah-mudahan hidup salamina hirup di alam dunia sing ditetepkeun iman oge Islam sabab kiwari sering kabejakeun seueur jalmi anu pecat imanna gelis kacida cilakana lamun hiji insan mulang ke alam akhirat pecat imananya gelis nauzubillahi min daliknya gelis sakituna gelis matak teteh nitip ka hidup anu kalima tadi salat anu 5 waktu tekenging didadalekeunnya gelis uih deui kana anu kalima. Anu terakhir lambaran anu katujuh anaking mangga gera canda ku hidup gelis. Gelis anaking aya 7 poe anu bakal kasorang salami dina saminggu teras muter dina rumah tangga anaking. Tikawid Ahad, Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumat jeung Sabtu. Mudah-mudahan eta anu 7 poe samingguna salamina hidup esian ku kasabaran katakwaan kalayan salamina mung takwa ka Gusti Allah nya gelis anaking. Gelis anaking neng Dewi eta panginten hartosna sinjang anu dilinggihan ku hidup anaking. Anu salajengna mangga lungsurkeun deui eta lambaran sinjang sadayana. Anu salajengna gelis anaking mangga geramayun ka mamah anaking.
Gelis anaking sok gerak tingali sakedapan rarai mama hidup, sok gerak tingali rarai nahi mama hidup anaking. Neng gelis tah ieu teh mama hidupnya anaking. Mama anu pangseurna jasa tikawit hidup gubrak ke alam dunia. Dugi ka sageung kieu moal acan bisa mulangkeun cai susu gelis. Gera boga rasa jeung rumasa dina acara ngaras bager. Sok gera suwunkeun pidoana. Gera suwunkeun diapunten tinu janten mama anu kungsi ngagedekeun hidup tikawit alit dugi ka sageung kieu. Sok gelis gera nyaur ka mama. Mama sembaheuna abdi lahir sareng batin. Abdi hapunten dina sagala rupi kalepatan. Hatur nuhun mama tos ngarorok ngagedekeun ngatik ngadidik abdi dugi ka sageung kieu. Abdi teh acan tiasa mulang terima. Mugi saukur nyusahkeun mae. Sanaos kitu hapunten abdi. Doakeun abdi hirup rumah tangga mugi aya dina kabagjaan salamina. Mama kadangunya ku mama nu gelis nyuhunkeun dihapunten tinu janten mama. Mangga anu salajengna gera waler ku mama. Gelis Neng putri mama doa sareng pangampura mama moal kudu dipenta bager. Mama ngarorok ngagedekeun hidup ikhlas ridho pisan gelis jung geura rumah tangga jik geura laki rabi geura hontal kabagjaan hirup lahir batin. Gelis Neng Dewi, mama ngagedekeun hidup tikawit lahir dugi ka kiwari. Tawis bakti geura candak dampal sampeanana kana lahunan hidup anaking. Sok gelis gerak kumbah dampal sampean mama hidup anaking. Ieu lengkahna duka sabaraha ribu lengkah gelis. Dugu lepet nyawa ngabelaan hidup. Kadangkala kawajiban mah kapopohokeun. Sok bager cenah cek keterangan sawarga ayana dina dampal sampean mama. Mangga gera bersihan gelis gera wasuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Sapalih deui gelis anaki. Insya Allah
ku dibersihanana dampal sampean ibu hidup jantan wasilah bersihna dosa kalalepatan hidup ke mama teras dielap anaki sok gelis subhanallah walhamdulillah sapalih deui gelis anaki teras dipasihan wawangi anaki subhanallah walhamdulillah gelis gerak mengker sakedik anaki sok rada mengker gerak sumujud dina luhureun dampal sampean mama hidup anaki mama hapunten abdi lahir sinareng batin mama tikawit orok dugi kasageng kieu hapunten mama tikawit lahir abdi teh acan tiasa mulang tarima rumaos abdi teh seueur dosa mah kumawantun ka mama enjing abdi bade rumah tangga pamit dicanda ku caroge abdi mah bade nuturkeun caroge abdi hapunten lahir sinareng batinnya mama abdi teu acan tiasa mulang tarima tos gelis ngalih nyuuhna dina tangan mama dicepeng tangan mamahna diesun gelis tangan mamahna subhanallah walhamdulillah gelis jimat mama mama gaduh hidup anu osok ngagentenan mama mun mama nuju udur isukan mah bager gera tuturkeun salaki hidup jung sing panjang umur panjang jodona didungakeun ku mamahnya gelis lahir batin mama ikhlas ridho pisan anak king jig gera diajar rumah tangga gera mandiri bager cekap gelis mangga ditangkep mamahna anak king harewuskeun kana cepil mama gelis mama abdi enjing bade ngawitan rumah tangga hapunten sadaya kalalepatan abinya mah hampura sakali deui mah hampura lahir sinareng batin atur nuhun mama tos ngarorok ngagedekeun abi dina kaya anu ikhlas ridho pisan cekap gelis sapalih deui ditangkep mamahna jung gelis nyaah pisan dedeh pisan kanyaah mama hampura oge mamahnya gelis mama sok kumawani kaidap bising mama sok gura-gera hampura lahir sinareng batin gelis lain hewa lain geuleuh anak king tapi hoyong hidup janten jalmi anu sampurna gelis mama ikhlas mama ridho gelis nyaah pisan anak king jung sing panjang umur panjang jodonanya gelis cekap terakhir diesun ku mamah nu gelisna subhanallah walhamdulillah cekap gelis anu salajengna gelis anak king gerang ngalih ka dieu karai hidup sakedah nama ka bapaknya gelis kulantaran bapak tak acan sumping anak king tah aya nama aya rai hidup gelis batur pageher hidup sapopoe isukan mah bakal papisah anak king kulantaran teteh bade dicanda ku carogena neng gelis gera nyaur karai hidup gera suhunkeun dihapunten ti anjeunna
oge grasuhunkeun pidoa ti anjeunna. Dek, baik teteh. Hampura lahir sareng sinareng batin. Hampura bising teteh sok nyarekan, sok kumawani, sok tutup titah. Hampura teteh nitip mama ka hidup, sing nurut ke mama, sakola sing junun, ulah bangur nya Kasep, sekali deui hampura teteh lahir sinareng batin. Dungakeunnya kuno Kasep, mugia teteh biasa mendak hirup kebahagiaan di dunia rawuh akhirat. Gelis sok gerak tangkep raih hidup anak king, sok ditangkep raih hidup, harewoskeun kana cepilna. Dedek raih teteh kanyaah teteh. Hampura sekali deui hampura lahir sinareng batin. Hampura teteh sok kumaha nikah hidup Kasep. Isukan mah teteh pamit di canda ku caroge teteh. Teteh nitip mama ka hidupnya Kasep. Ulah bangor Kasep, sakola sing junun. Sapalih deui gelis. Teteh hampura oge abinya teh. Abi sok kumawani, sok kumawantun ka teteh. Jung teh didungakeun pisan ku abi, sing panjang umur panjang jodona. Cekap gelis. Terakhir diesun ku dedek tetehna, sok taarna diesun. Subhanallah. Mak, hampura abdi lahir sinareng batinnya mak. Hampura sing abi sok kumawantun, sok kumawani ka mak. Sing panjang umur, didungakeun pisan anak king ku mak. Sing panjang umur, panjang jodoh nanya anak king. Sing bagja di dunia rawuh akhirat.